maksudna? Mana reka mana ieu? Naon maksudna ieu ngeureunkeun urang? Ieu teh jalan kawian urang ieu teh. Tong sok-sokan, Mang. Ieu wilayah umum, jalan umum. Arek naon maksudna ieu nyegat-nyegat urang? Lain lamun lewat ka dieu. Kudu mayar 5.000. Teu hayang teuing, aing mah teu hayang sudi, aing mah kudu mayar 5.000. Kalau ora teu nya si gondrong. Sabodo teuing, arek gondrong, arek botak, arek naon kumaha wae oge sabodo teuing. Naon maksudna ieu? Asna goblok teh. Sok-sok Mayar preman. 5.000. Geus cicing, maksudna naon? Aing oge boga preman mah. Sangaran di desa. Tingalikeun we, tungguan di dieu, aing arek neang preman aing. Tungguan di dieu. Dung di depan hiji sosokan. Goblok eta jelema wani-wanian malak aing. Teu nyaho aing boga preman, aing preman terkuat di bumi. Kabeneran ieu euy. Kabeneran aya preman aing ieu. Kang. Weh. Abi dipalak Kang ku preman. Saha nu malak di daerah ieu? Tuh. Jelema nang di belah ditu arek moal ngilu jeung urang. Teang ayeuna keneh. Wani-wani malak Dipalak, dipegat di jalan. Aslina keneh. Ayo atuh buru Penasaran saha? Buru Kang, buru. Anjir teh urang dipalak sih teh Mang, dieureunkeun. Malak urang tadi ngeureunkeun motor. Aing murah. Ente lah yang nyawa. Iya saha nyawa. Sepertinya saya tidak asing deui dengan jelema ieu. Sahanya? Ieu jelema kunaon? Jadi bararengong kieu mamang aing jeung preman ieu rek diteungeulan ieu kunaon jadi bararengong? Sahaji sok tebak sia belegug nggak bisa ngejawab siapakah gerangan ya kunaon jadi cara ricing kieu aing jadi bararingung aing ka aingna oge pan aing teh mamang aing teh si eta teh preman eta rek diteungeulan kunaon jadi cara ricing kieu bararengong ya saya baru tahu dia adalah si Mul. Walah, gawat. Tak seperguruanku. Minta maaf. Teungeulan atuh aing mah. Mang teungeulan Mang. Teu cukup duitna dicokot mah. Teungeulan. Iku naon jadi rarepeh kieu aing mah. Ka itu sia. Ka itu. Geus malak aing tadi sia. Mang. Kunaon Mang jadi rarepeh kieu? Eta teh adi seperguruan urang. Bener itu Mang. Dia berbicara dengan saya itu melalui HT ke HT. Tapi urang teu bisa. Pancan boga ampela. Haji. Ai si gua dressing mah euy. Banyak euy. Ieu aing musuhan geus mang tahun-tahun jeung jelema ieu. Wah, aing euy, balik deui. Laku gengsi era aing euy. Tapi da geus yakin manehanna lagi euy. Pasti pabawaan barang. Soalna lewat ka jalur ieu. Teu paduli aing ge mawa anjing. Aing kumaha carana euy. Goblok semua tuh. Nah, ka dieu. Wah, ieu mah sok ngaco wae aing teu kaup aing. Aing teh sieun semua euy. Aing ari mundur euy, kumaha? Ja aing teh euy gengsi aing. Aing maju ku mangkewe Baiklah. Dua preman tenang, kayak bahan ribut ieu mah euy. Sia nyaho ieu naon? Nyaho bedog aing eta. Ieu nyaho aing naon? Nyaho rucing. Tuker tambah. Parawaina ieu. Cobaan.
Salamat aing cuan rek ribut aingnya. Si anjing segan teh rek ribut ka COD di. Jang, geus ujang geus kaumuran. Geus ku abah didikeun cenderamata. Jang tah ieu cenderamata ti abah. Ieu kade ulah dipake teu bener, ieu kudu disimpen bae-bae. Jeung ulah kalengkan jeung ulah bikin ka batur. Geus percaya ka ujang, abah maksahkeun ieu. Bah, atur nuhun tos dipercanten di pasihan peci si laduni ieu. Mugia-mugia atunya ieu teh ngajodoh sareng abdi pangintennya. Mohon ya, Insyaallah ku abdi dianggo kana kasayan. Ya, mohon ya. tah kitu we ayeuna mah abah atur nuhun pisan ieu tos Ya, di sami-sami. pasihan kepercantenan. Ya sami-sami mudah-mudahan Abdi. sing tiasa nya. Bade dimangpaatkeun kangge kasayan. Ya, amin ya amin. Ayeuna mah abdi bade angkat lah. Oh nya Jung. Duh bener, percayalah kasih ujang musia dan di embah teh selain si ujang sadi atuh mudah-mudahan we eta dina barang teh abah sing bisa ngapatkeuna. Bawa-bawa ieu nu disebut ilmu laduni teh peci anu sakti teh nya urang cobaan ku urang euy. Sugan bisa ngaleungit urang make peci ieu euy. Bismillahirrahmanirrahim. Ah! Ih aing aya di mana anjing? Walah aing can keilmuan meureun euy. Ieu kumaha turunan daek euy. Aing anu. Aing anu. Abok. Euy, kumaha? Abang yuk. Teu ada senal. Kira urang balap ieu yuk, balap urang teh balap kumang Hayo. di ditu we di luarnya. Di luar atuh Ayo atuh tuh di atasan kumangna terus berescan terus di parabancan abok. atos. Dia di mandian heula. Mana nempo Tah ieu kumangna ke di mandian heula. anjir gaya gitu di mandian. Pan making celong atuh, ngeganteng. Eta make naon di? Kami kasep. Di bedak. Heeh. Arek ayeuna. Heueuh ayeuna mumpung can burit. Hayu atuh kela kedeungnya. Cek taruhana naon wa? Kalau kana tah galon-galon. Nungguing geus diedankeun ditaekeun anjir. Beres lah. Ayo berangkat. Murah mah kieu. Di dieu lah. Oh, kemana segala? Tuh, geus aing mah geus tadi. Oh, maju. Mulai. Ini ya, we. Laki emang boleh sepak dia. Nyok non, oi, jika kergedeg sama liar. Gede-gede gue. Gede ge aing lieur. Nah emang liar kunaon maneh? Lieur aing mikiran hutang. Hah? Kutang? Hutang goblok Asia. Ih, ternyambung goblok teh. Ini tanjing mau balik. Naon Aisyah nyokot hulu aing. Oh, hampura sugan teh ulah aing. Goblok deh, hulu aing malah digiwing nu lieur saha geura.